alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayeng urang ku sabab naon can dibersihan gila perjalanan ngaranna ngabersihan perjalanan bersihan atuh urang mun nyaritakeun ngabersihan moal kaluar ti tilu hiji mujahadah nomor kadua riyadhah katilu datanglah musyahadah moal datang ke musyahadah lamun teu mujahadah moal bisa riyadhah lamun teu mujahadah artina mujahadah merangan nafsu artina riyadhah ngajar nafsu kunaon si ai dahar hayang nu ngeunah bae nafsu ajar geura kunaon si urang hayang hees bae boro-boro ti peuting keur ngaji ge hayang hees bae tembak geura ge perangan geura tembak tah mujahadah merangan nafsu ngajar nafsu ulah dieuwekeun nafsu perangan kena lunak pan eta teh ngan ngomong doang coba lakukeun ku urang hiji ulah dahar di mana can lapar ketika dahar ulah sebe-sebe mujahadah ngaranna peuting urang tunduh bae perangan ku urang cik benta di ka Allah keun cukup bae urang bari maca sholawat bari diuk perjalanan ketika kaganggu lantaran loba babaturan nu ngajakan ngobrol atuh moal datang ka Gusti Allah urang singkiran ieu babaturan urang uzlah ngaran perjalanan ngaran hirup ku hariman teu ancul-anculan neangan dunia urang qanaahkeun we atuh ayeuna mah supaya terjadi zuhud urang qanaahkeun hirup saya aya naon wae we heula urang gunakeun ge jang kakuatan ibadah ujung-ujungna bakal jadi zuhud moal zuhud lamun teu diqonaahan heula ku urang riyadhah ngaranna mulai perjalanan bisa sabulan jago ulah wali-walian ieu mah asal nyekol tasbih budaya tasbih make udeng-udeng mah toriqoh giliran meminta duit ke murid toriqoh aya berang dari SMS toriqoh iku mah aya toriqoh jadi nyasar kieu bebenangan lain Allah jarang da ieu tah teu puguh nu nuduhkeunana malah macak guruna mesti aya mah rangda nu hiji deuk jang mama atuh ieu mama bloon ieu mama geus mah murid ngaco mama ngaco deui ngaco kabeh teu sok geura perjalananna syariat ngan dimantepkeun supaya timbul rasa jadi sanggeusna ku urang dibahas tentang ibadah horenganan aya klasifikasi aya anu datang kana ner-neran syariat iyalah nusok ngaji nangan mingguan doang teu pernah mondok eta mah ner-neran aya mantep nyana dina syariat iyalah nu geus mararondok aya nun ngalengkah nyana dina syariat hayang coba-coba ngalaksanakeun syariat dengan mantep ngaranna thariqah aya anu usul aya nu teu berthariqah teh tergantung kumaha kacerdasanan aya anu ngan 1%, aya 2%, 10%, 20%, tergantung kumaha jelemana we urusan cerdas jeung henteu na
aya anu cerdas usullah ilallah ialah jelema-jelema anu ku Gusti Allah dijelaskan melalui ayat suci Al-Quran ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun wali pokoknya asal geus usul wali moal kanyaoan kecuali bangsana la ya'riful wali illal wali. Lamun urang nyaritakeun tentang perjalanan dina ngaji haju datang bae sebab urangna diuk bae ngaji dongeng makan 15 tahun 20 tahun balik nyanana mah didinya bae balik berangkat ngorekat lak usul wali nyanana mah didinya bae eta mah metode cara nyaritakeun Jogja ge bisa Jogja di dia dek jalan mana lewat Bandung terus ke Banjar, di Banjar terus Wangon, di Wangon mampir ngabaso, di Jawa jalan, datang ke Jogja, jelemana di dia berangkat orang coba ke Jogja, nya jalana rusak, nyalapat. Ban kempes tunduh deui sanggeusna nya tunduhnya ban kempes duit leungit deui waduh jangda urang ngeuker diuk di sisi jalan datang-datang anu nampiling bae pajar musuhnya aduh suwe jasa aduh ya Allah ya Rabbi eta perjalanan ngaranna berangkatlah orang naik mobil aduh aki pare geus pare maki klakson teu jalan aju ieu deui pitingna pegat mana peuting poek lampu ieu perjalanan ngendong di mana ngendongna ke hotel kudu mawa duit ka imah batur moal ditarima masjid dikunci aya musola cai anu WC ada i perjalanan ngaran coba eta masyaallah barang datang ka Jogja nu dituju ku urang hareueuh tadina gandek dahar di dinya neuk minta ongkos jang balik di dinya nyanana heueuh imahna dikunci malah amanat di kata tanggana besi aya sahabat ulah diasupkeun waduh suwe ngaran eta kos kitu perjalanan urang ngadenge perjalanan umroh ngeunaheun jasa naik pesawat naik datang ke Mekah waduh terus tawaf terus sa'i terus ke hotel dan lain sebagainya coba laksanakeun datang ke bandara lapar numere dahar urang Arabna ngecek paspor urang seserian bae sulit jasa mobil can aya aduh mana lapar mana tunduh perjalanan begitu urang ditaekeun ka mobil pamimpin urangna uyang aya nama digigireun urang hees bae urang can nyaho jalan nyana hees bae nanyakeun nyana hees bae supir deui kudu dibere baptis ngaju baptis tadi bere diliwatkeun ku nyana lain ke Mekah ka Syria deres kita perang mah datang ditembakan bae ku ISIS aduh ieu perjalanan ngaranna eta perjalanan aduh dibalikeun ka Mekah can boga hotel ya pemimpinna urang kudu nyewa hotel mending mun boga duit duitna dia kumaha coba hes di handapeun jembatan diburak-balik ku askar ruh ayo coba deh kumaha urang ka Mekah urang ka Masjidil Haram
lapar dan lain sebagainya. Saha nu mimpin tawaf, saha nu mimpin perjalanan. Eta kos kitu perjalanan. Eta mencan sakumaha. Iya mun urang ngalalakonkeun bo aing ieu lalakon kawin jeung emas sia bo luar biasa ieu. Tatarina emas sia embungeun ka aing. Anakna ngadengekeun bungeun. Ajuk bisa daekeun aing melet. Masih daekeun ka abah teh dipelet ku aing ku abah. Adana daekeun mahal mayarna ge. Di mana pelet si Soka? Eta perjalanan ngaranna. Datang ke aya sia teh ya aing capek sebenarnya. Perjalanan. Eta kos kitu perjalanan. Ya Allah, ya Rabbi, KBG dilaksanakeun mah kabeh boga perjalanan-perjalanan. Ulah neuleuh buya hasilna kos kitu, ulah nyeuleuh almarhum hasilna kos kitu bangun tenang amat. Ulah neuleuh Gus Dur hasil perjalananana tanyakeun. Ulah neuleuh Habib Rozak huntuna ka mana ku ari. Eta teh loba ngadahar pempe sabenerna mah. Tuh kan perjalanan urang lamun nyaritakeun ngaji mah aju datang wae woi jadi wali bae balik bebe ja kauna di imah urang woi aing geus jadi wali ceuk tadi ngaji perjalananna insyaallah mantap klasifikasi tetep bae tuh kueri masantren geus masantren pinuh ku ilmu syariat dek ngalaksanakeun ilmu syariat melalui jalur khusus nu tadina salat biasa bae ku ari mah hayang salat nu bener-bener salat kangjeng nyarita sallu kama raaitumuni usolli urang mangan ngabahas teh gerak-gerik kangjeng Rasul be tingali salat kaula tuturkeun gerak nangtungna kieu rukunna kieu sujudna kieu itidalna kieu nempi ka dinya kunaon atuh teu dibahas jerona khusus make perjalanan khusus kangjeng Nabi mah di mana-mana aya bingung urusan dunia salat 2 rakaat fasolli di mana aya urusan akhirat sholli fasolli berarti melalui salat ruhani naik munajat jeung Gusti Allah bibisikan jeung Gusti Allah karasa jeung Gusti Allah hingga aya petunjuk ti Gusti Allah urang boga kabingung salat masyaallah munajat jeung kuntilanak aya begitu Allahu akbar kabayang waduh lalakon kuntilanak urang ku sabab naon can dibersihan iyalah perjalanan ngaranna ngabersihan perjalanan bersihan atuh urang mun nyaritakeun ngabersihan moal kaluar ti 3 hiji mujahadah nomor kadua riyadhah katilu datanglah musyahadah moal datang ke musyahadah lamun teu mujahadah moal bisa riyadhah lamun teu mujahadah artina mujahadah merangan nafsu artina riyadhah ngajar nafsu kunaon si ai dahar hayang nu ngeunah bae nafsu ajar geura kunaon si urang hayang hees bae boro-boro ti peuting keur ngaji ge hayang hees bae tembak geura ge perangan geura tembak tah mujahadah merangan nafsu ngajar nafsu ulah dieuwekeun nafsu perangan kena lunak pan eta teh ngan ngomong doang coba lakukeun ku urang hiji ulah dahar di mana can lapar ketika dahar ulah sebe-sebe mujahadah ngaranna peuting urang tunduh bae perangan ku urang cik benta di ka Allah keun cukup bae urang bari maca sholawat bari diuk perjalanan ketika kaganggu lantaran loba babaturan nu ngajakan ngobrol atuh moal datang ka Gusti Allah urang singkiran ieu babaturan urang uzlah ngaran perjalanan ngaran
hirup kuariman teu ancul-anculan neangan dunia urang konaakeun we atuh ayeuna mah supaya terjadi zuhud urang konaakeun hirup saya aya naon wae we heula urang gunakeun ge jang kakuatan ibadah ujung-ujungna bakal jadi zuhud moal zuhud lamun teu dikonahan heula ku urang riyadhah ngaranna mulai perjalanan bisa sabulan jago ulah wali-walian ieu mah asal nyekel tasbih bude tasbih make udang-udang mah wih toriyo giliran meminta duit ke murid toriyo aya berang dari SMS toriyo kumaha aya toriyo jadi nyasar kieu bebenangan lain Allah jarang da ieu tah teu pugu nu nuduhkeunana malah macak guruna mah si aya mah rangda nu hiji deuk jang mama atuh ieu mama bloon ieu mama geus mah murid ngaco mama ngaco jadi ngaco kabeh teu sok geura perjalananana syariat ngan dimantepkeun supaya timbul rasa nu tadina urang Allahu Akbar teh sakadar makna lugot utawi Allah iku Kang Maha Agung tah mah dilugotan encan asup kana jantung ketika orang maca bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebut jenengan Allah anu Maha Rahman Maha Rahim atuh mangalugotan alhamdulillahirabbil alamin utai sakabeh puji ku tengtu ka alam kabeh pangeran Kang Maha kabeh arrahmanirrahim Kang Maha Rahman tur Kang Maha Rahim maliki yaumiddin Kang mangeran dalam dunia kiamat iya kana budu ing iya tuan nak budu ibadah ingsun sadaya wa iya kana stain lan ing iya tuan jaluk pengawas tong ngalugotan santri ge bisa sageus lugotan bisa baca bari salat ngalugotan asal aya makmum bisa dilugotan ku makmum ditukang je teu ngalugot mah kos kitu mah aya nu mana karasa ieu maca Quran kalam Allah teu sembarangan jelema dibere kuat maca Fatihah berikut nangtungna ayalah pitulung Allah geus lain urang tah teu aku tah melalui pitulung Allah Allah nangtungkeun kaula mere nyidakepkeun mere bisa maca seakan nu maca lain urang tapi gerakan-gerakan ruhani nu menang Allah ngagerakeunana lain dihayal tapi karasa jah hakikat bama urang kajen kukumah genang Allah ngan urang mah kakarak carita sungut encan make hate berangkatlah ke Allah Allahu Akbar ngeunah kotika deuleu Allah nak kahijab naon nu ngahijab mata dedeleuanana tadi dek ngaji neuleu bujur gede ngagitek-gitek make baju namanya ketat jasa dihareup apemna beubeulah kadeuleu atuh beuki jero bae atuh Allahu Akbar teh ai sungut mah Allah nu Maha Agung kunaon mata hate neuleu ka beubeulah nu tadi anda teu beres mata orang jadi hijab ketika dedeleuan nu sejen mata ieu ku urang kudu diriyadhah mujahadah ngadenge suara-suara keur beuting mantes muludan ceramahna ustazah beuh urang dideuleu make maca syiiran-syiiran suarana bagus gitekna luar biasa muludan ti ditu nama tapi pan kadenge suarana jeung gitekna urang begitu salat subuh Allahu Akbar Allah nu Maha Agung cak sungut tapi hate kararasakeun deuleu gitekna jeung suara ustazah nu keur peuting muludan apa naon sih eta tuh kan oh hijab berarti teh geus ruhani teh bisa neuleu ka Gusti Allah teh hijab mata hijab ceuli hijab irung hijab sungut hijab sababaraha dimensi hijabna
teka rasa thoriqoh tandang jangan bersihan eta sok dira bersihan ku cara berthoriqoh etalah ngabersihan batin mulai setik engke dibere ku Gusti Allah rarasaan lain deui kok rarasaan lain deui kunaon beda ya aing rarasaan beda kumaha aambean rada aya bau menyan ye lain deui aing barang norekat bau menyan ye orangan tadi keur beurang aya nu pae aya pocong urang lamun nyaritakeun di meja mah bari ngaji kieu aju urang biasa bae laksanakeun mulai ngalaksanakeun urang deka Allah aing loba manusia ngaganggu uzlah aing leletikan di kamar sorangan boga kamar khusus ketika teu boga kamar urang aing memaning di masjid sorangan atawa di musola sorangan bae atawa di luhur para sorangan bae cak Muhammadiyah nanaonan emang Allah aya di luhur para tuh kan teu ngarti kan nya mah teu ngarti deka Allah salat emang Allah di luhur para deka Allah salat emang Allah di gunung Allah mah di mana-mana aya cekel ku urang sungutna soekeun sia aing mah uzlah teh deka Allah lantaran loba gangguan menghindar tina gangguan deka Allah fokus jadi imam aya anak jeung pamajikan kadang-kadang urang salatnya napan ngalendotan urang tungtungna mah pan ajuna mah lain tahajud asyhadu alla ilaha illallah nu ngacung ieu pan nu handap nu ngacung ieu pan bahaya bahayana mah teu naon atuh anakan dewe engke ka ditu ajuna mah lain tasbih nu diguling-guling tuh sia maju seri bae tasbih eta nu hiji nu dua bau tama tasbih otomatis aduh dek usul kumaha lain usul ilallah tu usul eta mulai wari orang menyendiri hirup teh menyendiri tengah aja boga maksud ka Allah kan aya jelema menyendiri sieun ka hansip aya jelema menyendiri sieun ka anu sok nagihan kreditan teh naon garang-garangna naon garah tuh sia pasti sieun sia ka eta kan nu matak sia nyebut ge aing nyaho sebenarnya mah sia sieun ka kolektor ukur di hati sia ge sieun ya nyahoan besi aya aduh Batak datang nah menyendiri sieun ka hansip menyendiri sieun ka polisi menyendiri sieun ka kolektor menyendiri besi anu kolot menyendiri macem-macem besi babaturan eta kan motif urang kos gitu ieu mah menyendiri ka Allah oh jadi aya nu menyendiri motifna beda-beda ieu mendek ka Allah embung kaganggu disederhanakeun ku urang ku ari urusan makhluk dunia diajar nafsuna ku urang setik asal urang arah kadinya Allah selalu mere bae urang keung hayang ngaji nahu bisa bae maca urang keung hayang ngaji bilaga bisa bae nyaho bae ka muqtadal hal keung urang teh ngaji fikih fatul muin wudu salat marapi kekeungan urang keung hayang belajar politik atuh engke jadi PAC bae mah bisa ayo gara-gara urang keung ieu teh jadi PNS sekali gagal dua kali gagal tilu kali mah bisa bae sok geurage kakeungan urang keung hayang ka Allah didelekeun ieu ku Allah datang ka mana sia mujahadah datang ka mana sia riyadhna ternyata urang bebeneran dibere ku Allah mer urang mah diukene ku ari datang ka ner perjalanan nama datang ka ner kitu emang kumaha ketika orang menyendiri zikir ka Gusti Allah dibarengan ku tafakur ku urang emang eueuh gangguan
bakal jasa aya gangguan nafsu-nafsu nu aya di awak urang diwujudkeun ku Gusti Allah, mulai pocong lah, mulai kuntilanak lah, mulai genderuwo lah. Urang boro-boro neuleuh kos kitu kakara kaya suara doang korsek-korsek. Urang geus sorangan la ilaha illallah la ilaha illallah, sorangan dia urang sorangan la ilaha korsek-korsek. Rada leutik suara la ilaha illallah la ilaha illallah korsek-korsek la ilaha illallah la ilaha illallah korsek-korsek. Sadaqallah. Norekat pan geus jadi nama la khaufun alaihim walahum ya nu kakaraku korosekan doang geus sieun urang geus sana beusi ngabentuk ngawujud di hareup sanu nyaho deres mun haju teu muka mun muka pocong truk aju muka lurang nutup deui. Barang urang geus santai sial parenganan ucing ku budak santri beheungna di talian make ngantong keresek atunya na lulumpangan kosek coba pajar jurig bae kan ku urang teu lulus mesti aya bae ngaran-ngaran nyorangan deui ka Allah. Contoh urang sorangan bae di jam 12 jam 1 jam 2 nonton main bola di TV eueuh sieun sebab setan teu ngawujud. Jacak setan teu perlu digoda tah mah geus kagoda malah aing nu kagoda ku nyana sial. Cak setan aing kagoda ku nyana. Aing mah sieun nyana banteu. Aduh gedean nyana jurigna. Setan geus teu sieun. Cok geura jam 11 bae urang. Wudu urang, masjid sorangan. Jago datang ka teu sieun bae ge. Pembawaanna lain deui. Padahal jam 11 main bola mah di imah sorangan bae nonton main bola teu sieun. Datang ke jam 3 malah ngomong ya aing keur puting sorangan bae una naon pasti una naon emang nyana jurigna. Tapi coba urang di masjid sorangan la ilaha illallah la ilaha illallah kotek bugu jandela ku angin kotek wah tadi nyalateun di dieu. Kunaon deuk Allah bakos kitu nafsu urang embungin dibawa ibadah ngabentuklah mimiti rasa sieun nafsu ngaranna sebab awak urang embung rusak nafsu teh nafsu embung rusak awak teh nafsu ngaranna lapar hayang dahar nafsu ngaranna embung perang besi pae nafsu ngaranna. Nah nafsu eta lah diwujudkeun ku Gusti Allah melalui suara-suara. Urang keur tenang-tenang zikir di masjid atau di makam aya suara Habib Habib apa lu Habib apa lu Habib kok terus-terusan gua pulang ya. Pulangnya eta jan sakumaha mulai aya kebenaran orang cicing di makam atau di masjidna 2 tingkat ucang-ucangnya nah sukuna ka handap ka urang ka dieu naon eta caknya na aku jin ngapain lu di situ sengaja nemenin lu gua nggak mau ditemenin sama lu tapi tetap gua mau nemenin aja. pulang terjadi itu perjalanan ngaranna perjalanan mah kos kitu. Makaning bertoriko makan kudu loba ka makam kudu loba ziarah peuting beurang noriko mah kudu di mana bae nglobakeun ziarah sebab naon ruhani urang supaya lunak supaya leuleus sebab urang lamun cicing di mall bae karasakan urang karasa teuas urang cicing di kantor bae teuas kurang cicing ulah-ulah di kantor BPN di balai desa betul sate cicing bae di masjid lain deui kan sebab naon ieu teh geus lain deui posisina urang cicing di lapangan main bola lain deui tapi urang cicing kuari ayeuna di lapangan masjid di hareup lain deui beda motivasina beda maksudna beda perasaan
cicing orang di mall kos gitu baik, cicing orang di musola beda tujuan orang nage ke masjid beda-beda, dekat mall manu ke masjid manu dan lain sebagainya. Kuari mah kuat orang mulai dia juri ge sadek nasia mulai geus diberet jurig-jurig suara-suara dan lain sebagainya. Ya ayo sia eueun nu paeh ku kuntilanak paling ge pingsan doang aing ge hampir pingsan tapi diberet teger sia makhluk Allah aing makhluk Allah sia ciptaan Allah aing ciptaan Allah aing mendeka Allah sia mah jurig setan mulai orang teger geset segala rupa teger nyana ge aing geus teger teuing maka urang ngagodana babaturana ge di kamana sia nek ngagoda itu tuh dah teu bisa digoda nyana mah aing geus terus-terusan ngagoda teu bisaeun coba ku aing nyaho geus sia panas neukeup jana mah barang datang bener panas ya kan bebejan nya lagi perkumpulan para syaitonir rajim ieu teu bisa digoda ya panas aing geus ngagoda rupaan teu bisa teh teger jasa urang bebeja ka pimpinan urang yuk ayo bebeja nya ka MPR MPR nya ge DPR MPR sarua bebeja gitu coba turun di pusat langsung ke handap coba orang tonton anak buahnya nonton begitu nonton tetepnya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus jana ngagoda siadat ngelai nya bener hebat ya sakalina datang ke Imam Syafi'i dicolok pan ke Imam Syafi'i curig sia buta setan Imam Syafi'i mah bisa nyolok setan urang mah kakalak nyolok mah eta bae iya kari mulai dinya teger jasa tidinya lah geus tisieun ka makhluk halus geus tisieun ka sasa geus tisieun ka jelema tisieun ka hewan nu mantak urang tisieun ka hewan aku urang dihormati ketika urang noriko aya sireum dihormati ku urang aing makhluk Allah sia makhluk Allah sarua sireum ulah pada ngaganggu geus bae sia-sia aing nyana dihormatinya heuh ngarayap ka orang baik-baik dek ngarayap mas tapi saya ulah ngaganggu bae ka aing moal daek nya ge nyahoeun aya asma Allahan di awak urang reungit dan lain sebagainya mulai nafsu dirupakeun orai di masjid aya orai kan aneh jalan mana orai gede baheula aya keur Jumaah ya mah keur Jumaah aya orai ka almarhum abah kadeuleu ku salah saurang kaget makanya mulai setar salat Jumaah orai hidung ngabelit di dieu ka almarhum nya molotot bae kieu tapi eueuh sorangan geus Jumaah bebeja ka kula neuleuh orai cenah di abah di mana di anu geus lebar orai geus diwujudkeun orai nafsu terus indit nah engke kan ngawujud ka urang orai ima orai jajaden wa ima orai nyan nah iya orai kajajaden onam begitu orai nyan orai nyan ge moal daeke kajian kuku mage orai teh datang ka urang ayo sia makhluk aing ngamal sesama makhluk Allah jangan saling mendahului sama dengan sesama bis kota geus orai ge kadang bisa ngomong urang jeung orai muka lama lamun urang geus luhur tapi aya jelema itu naon ngaranna ziarah di Baghdad nu kula didongengkeun bareng-bareng dazarah ka wali itu ngaranna Wali Abdul Razak lain wali ieu itu mah kebenaran akur subasok ajun neuleuh bae wah akur barang salat maghrib babacaanana teu pase Fatihahna cangcaya lah berarti bohong lain wali mah ieu ja babacana ge salah wali mah telok anu salah babacaana baliknya na ba'da isya begitu balik di Sungai Efrat Tigris Baghdad nah aya mau salah wah nyala lulumpatan ngubat balik deui ka ditu ka balik non
Maung, masya Allah. Di mana? Tuh di sana tugas di sisi Sungai Tigris. Dek balik baik wari atau dek ngendong. Dek balik baik. Ayo yang gula. Ayo. Mana Maung? Tuh sampai rekan kunyan. Hei, aing geus sabaraha kali mapatahan sia ulah sok ngaganggu ka tamu-tamu aing ngadenge. Muhun. Awas ya sekali-sekali deui ngaganggu ka tamu aing, awas ya ku aing. Boleh gak? Muhun mangga. Sok gerak banget. Berat. Henteu kula dek balik deui cek yeuna gade ditu. Cenah dek balik, henteu kula dek ngaji cek yeuna. Pan cenah jak sia moal ngaji dek balik. Ente kula nek ngaji bae ieu bisa tunduk kieu maung kunaon. Gara-garana waladolin. Aisyah mengurusan waladolin dodna supaya gede cak ahli qiraat doang teu diurusan makna waladolin. Aing mah dod teu pati diurusan ngan hate diurusan ku ayana ngurusan hate maka maung sieun ka aing. Aisyah mah ngurusana qiraat doang maung wanieun ka sia. Geura balik ka ditu. Ente kula dek mondok bae jaknya di dieu. Mau bakal ente? Tuh kan. Maung dicarekan geus sabaraha kali aing. Tuh. Aya Haji Pudoli mah lain gitu. Geus sabaraha kali aing nitip mun aya pejabat datangkeun. Nu sugih datangkeun. Komo Haji Pendi mah. Beuh. Aya tamu-tamu bangsa nu keren geugerakeun. Bangsa nu susah iditkeun. Aing geus sabaraha kali ka sia centeng bolon sia. Tama kos gitu tuh maka tamu itu mah wali tuh maung aing geus sabaraha kali besi aya tamu aing ulah diganggu kageteun nya abdi mah deuk ngaji bae kajian kumaha ge ngurusan batin ketika batin geus ka Allah la khaufun alaihim walahum yazanun orai maung singa atuh buyut Mansur ge pan maung teu taat ka buyut Mansur singa da sia ku aing sageus ditulungan maung di Sumatera di Lampung lamun aya anak incu aing anu nyahoeun ka aing hadiah ka aing diganggu ku sia awas ya ku aing ya mangga cak maung moal abdi mah mantak urang ka Lampung ya aya maung langsung we geus urang boyot Mansur maung indit moal daekeun dijamin ku kumaha ge ya abdi ya incuna moal sekali deh Mansur cak mau Mansur mana sih Mansur es dileg-leg itu sih Mansur buyut siapa tuh pakai buyut andal Mansur es atau sama Salome kadetuna waduh satu lubang rame-rame teh beres sama kos gitu. Nah, iya mah cerita perjalanan mantap. Pasa'nu malam yablug. Teka buru deui be. Wallahu a'lam.